Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring hayati mayang arum sapertos biasa dina materi pengajaran bahasa Sunda. Karesan dina dinten ieu simkuring bakal medar ngeunaan resensi. Tapi sateuacanna saderek anu teu acan subscribe, mangga diantos subscribe-na, di like, di komen, oge dibagikeun link-na ka rerencangan. Atur nuhun anu parantos subscribe. Supados tentunya kolong teuing kana waktos, hayu urang langsung wae kana materina anu baris dipedar dina dinten ieu nyaeta ngeunaan materi resensi. Jadi urang bakal mikaweruh perkara resensi. Urang diteraskeun satulina urang langsung wanoh kana resensi. Naon eta resensi? Resensi asal kecapna tina bahasa Belanda. Nyaeta resensi. Tah kecap ieu oge mangrupa sarapan tina bahasa Latin nyaeta kecap recensio, recenser, sareng revidere. Tah ieu kecap asalna tina resensi. Kecap-kecap ieu teh ngandung harti nyaeta nepikeun atawa nyaritakeun deui, ngagali deui, nimbang atawa ngajen. Jadi resensi nyaeta ngajen atawa meunteun kana hiji karya saperti buku, film, atawa pintonan drama jeung musik atau konser. Tah ieu teh mangrupa asal muasal kecap resensi jeung wangeunnan resensi atawa pengertian resensi. Resensi teh nyaeta ngajen atawa meunteun kana hiji karya-karyana naon wae. Bisa buku, film, pintonan drama atawa musik konsernya. Urang diteraskeun saterusna nyaeta resensi mangrupa tulisan atau pedaran ngeunaan hade gorengna ajen hiji karya atau buku. Jadi resensi oge bisa disebut tulisan ngeunaan pedaran hiji karya. Anu di jerona teh ngawengku ngeunaan hade gorengna hiji karya. Jadi di jerona dibahas kakuranganna naon, kaonjoyanna naon jeung sajabana. Urang diteraskeun saterusna kana tujuan ngaresensi. Tah, tangtu segala rupa pagawean oge aya tujuan. Tujuan tina ngaresensi nyaeta mikaweruh ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeran hiji karya. Jadi tujuan ngaresensi nu kahiji nyaeta sakan urang apal kana kaunggulan atau kaluwihan jeung kahengkeran atau kakurangan tina hiji karya. Anu kadua nyaeta ngasongkeun kritik atau saran. Ngasongkeun kritik atau saran ka saha? Tangtuna kanu nyieun, kanu nyiptakeun. Upamana buku, berarti ngasongkeun kritik atau saran ka penulis. Lamun film, urang ngasongkeun kritik atau saran ka sutradara. Tiga kitu nya. Anu katilu nyaeta nguji kualitas hiji karya. Maksudna nguji kualitas hiji karya di dieu teh nyaeta urang meunteun kana kualitas hiji karya eta. Nya. Nah, diuji na kumaha nya ku cara dianalisis. Nah, dianalisis anu akhirna ngahasilkeun hiji kacindekan. Diuji, naha ieu teh berkualitas, naha goreng atau henteu. Tah, kumaha carana nguji kualitas? Tangtuna urang kudu apal karya-karya anu sejen. Urang kudu boga pangaweruh anu lega ngeunaan karya-karya sejen. Sabab ngaranna nguji kualitas mah tangtu urang aya bebandingan dibandingkeun jeung karya sejenna. Urang moal bisa nguji hiji karya saupama urang henteu apal rupa-rupa karya, ieu kitu. Satuluyna, mere gambaran ka pamaca atau anu nongton kana hiji karya. Kunaon ngaresensi disebut mere gambaran ka pamaca atau anu nongton? Sabab dina resensi di jerona aya identitas karya, aya kaonjoyan jeung kahengkeran, aya sinopsis jeung sajabana. Jadi dina tulisan anu ringkes eta urang langsung bisa kagambar ngeunaan eusi hiji karya eta. Buku, film atawa pintonan drama atawa konser. Jadi anu maca resensi bakal boga gambaran ngeunaan eta karya. Anu kalima nyaeta mikaweruh kasang tukang jeung alasan digelarkeunna hiji karya. Dina resensi oge urang bakal apal naon alasanna ieu karya teh dijieun atawa anu ngadasarana naon, kasang tukangna naon kitu nya. Kasang tukang teh latar belakang anu nyababkeun ieu karya teh gumelar, nu nyababkeun ieu karya teh lahir atawa dipagelarkeun tiga kitu nya. Ayeuna urang langsung diteraskeun deui kana
Gunana resensi. Lamun tadi mah tujuanna, ayeuna gunana. Gunana teh naon nya? Guna resensi nu kahiji nyaeta pikeun informasi. Artina ngasongkeun informasi ka masyarakat ngeunaan hiji karya, utamana ngeunaan kaonjoyan jeung kahengkeranana. Sabab tadi resensi mah nyaeta nepikeun ngeunaan kaonjoyan jeung kahengkerana atau nganilai atau mere peunteun gitu nya. Jadi mere informasi naon wae nu jadi spesialna tina ieu karya, naon anu jadi kakuranganna tina ieu karya. Anu kadua nyaeta ngajak masyarakat. Ngajak masyarakat di dieu teh nyaeta ngajak sangkan anu maca jeung anu lalajo teh milu ngajen, milu nganilai, milu mere tinimbangan kana eusi iji karya. Ku ayana resensi, masyarakat bisa ilu biung atau bisa ngapresiasi, bisa nganilai karena eta karya gitu. Tah ayeuna langsung urang teraskeun kana wanda resensi. Wanda teh jenisnya. Nah, anu kahiji aya resensi informatif. Resensi informatif nyaeta resensi anu ditepikeun sacara umum jeung singget tina sagemblengna hiji karya. Jadi maksudna resensi informatif di dieu teh nyaeta resensi anu ditulisna secara umum. Tapi sok sanajan singget jeung secara umum ditulisna sagemblengna. Hartina anu ditepikeun teh bener-bener kaayaan atau bener-bener carita anu dicaritakeun ti mimiti nepi ka akhir, nepi ka rengse, tapi secara singget gitu. Anu kadua nyaeta resensi deskriptif. Resensi deskriptif nyaeta resensi anu medar unggal bab atawa eusi buku kalawan wincik. Lamun buku nya buku, lamun film nya film gitu. Kalawan wincik teh nyaeta kalawan detail. Jadi resensi deskriptif nyaeta resensi anu detail, unggal bab dipedar. Unggal sesi atau unggal episode dipedar gitu. Jadi bener-bener wincik, bener-bener detail gitu. Anu katilu resensi kritis. Resensi kritis teh nyaeta resensi anu ngulas wincikan buku kalawan ngagunakeun metodologi ilmu pangaweruh anu tangtu. Ilaharna objektif jeung kritis. Tah, resensi kritis mah resensi anu wincik, anu detail sarta ngagunakeun metodologi ilmu pangaruh anu tangtu. Artina upamana urang ngaresensi buku ngeunaan sajarah. Otomatis metode anu digunakeun nyaeta metode anu luyu jeung buku sajarah, jeung pailmuan sajarah, jeung pangaweruh sejarah. Moal mungkin ayeuna buku ngeunaan sejarah ngagunakeun metodologi anu patalina jeung sastra, anu patalina jeung ekonomi, pan moal mungkin. Jadi di dieu teh maksudna resensi kritis teh aya unsur-unsur kritis sabab menggunakan metodologi ilmu anu luyu jeung karya eta gitu nya. Jadi leuwih objektif jeung leuwih kritis gitu. Tah ieu wanda resensi aya 3, resensi informatif, resensi deskriptif jeung resensi kritis. Gitu nya. Tah ayeuna urang teraskeun deui nyaeta kana syarat ngaresensi. Aya naon wae syarat ngaresensi teh? Anu kahiji, mibanda pangaweruh ngeunaan pailmuan nu dipedar. Jelasnya urang kudu boga ilmu pangaweruh ngeunaan ilmu anu dipedar. Sabab lamun urang teu ngabogaan ilmu pangaweruh ngeunaan karya anu dipedar, urang rek bisa nganilai kumaha, urang rek bisa nyaho kana kaonjoyan jeung kahengkeranna kumaha. Sabab urang teu boga pangaweruh ngeunaan pailmuan eta, ngeunaan karya anu di resensi ku urang. Jadi urang kudu boga heula pangaweruh anu ngarojong kana resensi eta karya. Anu kadua, mibanda kamampu nganalisis anu seukeut. Mibanda kamampu nganalisis anu seukeut di dieu teh nyaeta urang ngabogaan kaparigelan dina nganalisis, bener-bener jeli, bener-bener taliti, bener-bener dipesek naon anu jadi kaunggulanana atau kaonjoyanana, naon anu jadi kakuranganna atau kahengkeranana gitu. Satulina anu katilu nyaeta nyaho kana karya-karya sejen. Nyaho kana karya-karya sejen di dieu teh maksudna nyaeta sajaba ti ngaresensi, ngagulang gaper, ngulik ngeunaan hiji karya, urang oge kudu apal kana karya-karya nu sejen sabab pikeun
ngabandingkeun pikeun ayana babandingan jeung karya nu kurang diresensi. Jadi urang bakal apa kualitasna, nah karya anu diresensi ku urang teh alus, nah goreng, tuluy kapanggih kahengkeranana, kapanggih kaonjoyanana dibandingkeun jeung buku sejen. Upamana ngeunaan buku atau jeung film sejen atau jeung musik anu sejen jeung sajabana kitu nya. Tah satuluyna ayeuna kana struktur resensi. Aya naon wae struktur resensi teh? Anu kahiji nyaeta aya identitas karya. Identitas karya teh di jerona nyaeta nataan identitas utama hiji karya. Upamana urang ngaresensi buku. Dina identitasna berarti aya judul buku, pangarangna saha, pamedalna saha, tahun medalna saha, ISBN jeung sajabana. Urang ditataan secara rinci, secara lengkap, detailnya, diwincik hiji-hiji ulah anu kaliwat dina eta karya. Upamana film. Film ieu teh judulna naon? Sutradarana saha, tahun rilisna iraha, aktor aktrisna saha jeung sajabana. Kabeh dirinci, diwincik hiji-hiji nepi ka lengkap. Anu kedua nyaeta ringkesan carita. Tah, ringkesan carita di dieu teh nyaeta ngaguar ringkesan eusi hiji karya. Jadi dina ringkesan carita nyaeta mangrupa sinopsis gitu. Pamana buku diringkes, diguar ti mimiti nepi ka rengse, film atau pintunan drama jeung sajabana. Berarti dia aya syarat. Urang lamun hayang bisa ngaringkes carita, berarti lamun buku dibaca heula nepi ka rengse, lamun film ditonton heula nepi ka rengse jeung sajabana. Itunya. Jadi ulah asal-asalan, ulah ditebak, tapi bener-bener hasil tina maca, tina nonton, tina analisis anu seukeut tadi. Tah anu katilu tilikan eusi. Tilikan eusi teh nyaeta ngagambarkeun kaunggulan atawa kaonjoyan jeung kahengkeran tina karya. Jadi di dieu dituliskeun hasil analisis saderek. Nah ieu karya teh aya kaunggulanana atawa aya kahengkeranana, duanana ditulis. Naon anu jadi kaunggulan atau kaonjoyanana jeung naon anu jadi kahengkeran atawa kakuranganna. Ieu tina hasil mesek saderek hasil nganalisis tina eta karya. Anu pamungkas nyaeta panutup. Panutup nyaeta mangrupa kacinekan tina eusi resensi. Biasana dina bagian panutup oge ditepikeun kritik jeung saran. Kitu nya saderek. Tah ieu struktur resensi aya 4. Ayeuna urang diteraskeun deui satuluyna kana resensi buku. Tah, resensi buku biasana buku-buku terbitan anyar tur dianggap perlu dibaca ku bararea. Biasana buku-buku anu diresensi teh anu kagolong anyar, bestseller gitu nya. Nah, sabab dianggap perlu dibaca ku bararea. Tapi henteu nutup kemungkinan buku anu geus heubeul oge sakepeung sok aya nu ngaresensi. Teu nanaon sabenerna mah rek buku anyar, rek buku heubeul, da masing-masing boga manfaat jeung kagunaanana gitu. Tapi biasana anu diutamakeun nyaeta buku-buku anu anyar. Satuluyna langsung kana tujuan resensi buku. Tah, tujuan resensi buku teh nyaeta pikeun mere nyaho balarea yen eta buku teh dianggap perlu dibaca. Satuluyna kana kumaha prak-prakana ngaresensi buku. Anu kahiji, buku nu rek diresensi dibaca heula. Jelas eta mah nya. Nu kadua, teangan kaonjoyan jeung kahengkeranana. Anu katilu, kudu taliti basana, gunakeun basa anu bener tur merenah. Anu kaopat, pola nulisna kudu ngeunaheun, terstruktur. Nya. Anu kalima, titenan ilustrasi jeung tata artistikna, nah merenah atawa henteu, komentaran. Anu kagenep, mere gambaran jumlah kaca jeung hargana, eta mah kudu aya gambaran jumlah kaca jeung hargana. Anu katujuh, mere ajen anu objektif, jelas kudu. Anu pamungkas, ngeunaheun pola nulisna. Tah, ieu teh kumaha prak-prakan ngaresensi buku. Jadi ieu nu kudu diperhatikeun nalika urang ngaresensi buku. Ti mimiti bukuna dibaca nepikeun ka pola nulisna. Tah, ayeuna urang dipedar deui. Anu satuluyna nyaeta ngeunaan lengkah-lengkah
ngaresensi buku. Aya naon we lengkah-lengkahna anu kahiji urang kudu milih buku nu rek diresensi. Pilihan mana nu sakirana cocok jeung pangawruh anu kurang dicangking gitu. Anu kadua, maca kalayan dari bukuna, dibaca kalayan serius bukuna ti mimiti nepi ka akhir, kudu nepi ka rengse. Anu katilu, catetkeun hal-hal anu pikatajian jeung kurang pikaresepeunana. Jadi tuliskeun, bari maca bari dicatetkeun. Oh, anu pikatajianna teh ieu. Oh, anu teu pikaresepeunna teh ieu. Itu dicatet. Satuluina catetkeun oge pandangan urang. Pandangan urang kana eta buku teh kumaha? Nah, ngarasa kataji lantaran kaonjoyanna naon? Nah, ngarasa kurang kataji lantaran loba kahengkerana naon gitu nya. Satuluina tulis judul resensi. Ulah poho di judulan. Anu satuluina tulis oge identitas buku. Nah, eta oge penting ya. Satuluina susun raraga resensi. Tah dina nulis resensi sangkan babari turta struktur urang kudu nyusun raraga resensi. Tah naon wae raraga resensina? Ayo urang tingali. Anu kahiji wanda buku. Nah, asup fiksi atau non fiksi? Ieu lamun bukunya. Anu kadua, nuliskeun identitas buku. Identitas buku teh tadi timimiti judul, pangarang, tahun terbit jeung sajabana. Nu katilu medar kaonjoyan jeung kahengkeran. Anu kaopat, medar perkara manfaat. Aya manfaat naon wae tina ieu buku. Anu kalima, ngajudulan resensi. Tah, judulna naon ieu resensi teh? Ulah poho, judul resensi teh kudu anu ngirut, sangkan masyarakat kataji pikeun maca. Tah ieu raraga resensi nya. Lamun buku nya buku naon, lamun film naon gitunya dina wanda teh. Wanda teh wangun atau bentuknya atau kategori. Kategori fiksi, non fiksi lamun buku, kategori action atau drama lamun film jeung sajabana. Tah ieu raraga resensi ayeuna urang diteruskeun kana resensi film. Nah, resensi film hampir sarua jeung ngaresensi buku atau ngaresensi karya-karya sejenna gitu nya. Boh tujuanna, hal anu kudu diperhatikeunna, lengkah-lengkahna, raragana jeung sajabana sarua. Anu ngabedakeun mah nyata jenis karyana. Bisa buku, bisa film, pintonan drama, konser musik jeung sajabana. Sadayana tiasa diresensi. Anapun lengkah-lengkahna tujuanna raragana jeung sajabana sami wae jeung nu tadi resensi buku. Tinggal diaplikasikeun atawa dituturkeun naon anu kudu diperhatikeun. Satuluina ayeuna kana sistematika karangan resensi. Nah, sistematikana kumaha lamun urang hayang nyieun karangan resensi? Anu kahiji, judul resensi. Ulah poho judulna anu ngirut. Anu matak panasaran balarea sangkan kataji pikeun maca. Anu kadua, identitas karya. Ulah poho identitas karyana, poho buku, film, pintonan drama jeung sajabana kudu aya identitas karya kalawan lengkap. Anu katilu, ringkesan eusi karya. Tah, ieu sinopsisna oge kudu jelas, kudu ngaguluyur, kudu bisa ngawakilan kana karya anu sakitu panjangna anu dicaritakeun sacara singkat gitu. Nu kaopat, kapangarangan atau kaaktoranna disebutkeun oge. Anu kalima, kaunggulan jeung kahengkeranna. Ieu pentingnya. Tah, jadi aya 5 sistematika dina nyieun karangan resensi anu ku urang kudu diperhatikeun. Sapertos kitu nya. Anu satuluina, di mana urang manggihan resensi? Urang bakal manggihan resensi di koran atawa majalah. Lamun zaman ayeuna mah urang bakal manggihan resensi sajabati koran jeung majalah teh nyaeta tina internet. Da ayeuna mah geus serba internet, serba canggih nya. Tah, sapertos kitu saderek, pedaran dinten ieu ngeunaan resensi, ngeunaan perkara-perkara resensi jeung unak-anik di jerona nya. Pamugi jadi bahan katampi, hatur nuhun anu parantos manco dugi karengse. Mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan paham materina. Ulah hilap
Anu teu acan subscribe sim kuring ngamutan deui mangga di subscribe, di like, di komen. Oge tiasa dibagikeun linkna ka rerencangan malah mandar jadi bahan sasireun sabeunyereun kanggo urang. Sakitu heula panginten pedaranana ngeunaan resensi hapunten bilih seueur kalepatan, boh lisan, boh tulisan, atau bilih aya materi-materi atau teori anu kirang merenah sim kuring nyuhkeun dihapunten. Ieu aya daftar pustakana. Saterasna pamungkas di sim kuring mah, hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangaweruh. Hatur nuhun, sampurasun.